Dongeng Siluman Piit bagian ke-12. Peuting eta di sisi lemur katingali rame malahan mah obor-obor ke harurung pagalo paadu ujung cahaya tina batre anu sing pating disorot-sorotkeun we ka arah-arah anu dianggap kumaranehanana ku kadang warga didinya dianggap penting mah. Tidinya katingali aya riungan jalma anu keur ngariung we horeng sibana horeng nu diriung teh geuningan si jantra katut mah iti malahan masih jantra geus dihudangkeun tuluy jalma-jalma teh eukeur kaayaan arek ngagotong mah iti anu masih keneh kapiuhan. Pak RT karungu nyarita, ieu teh kumaha nya? Mah iti teh udah ari kudu di naonnya diajakan leumpang mah teu bisaeun da meureunan lumpuh keneh tapi ari sadar mah geus sadar geuningan atuh hayu urang gotong ku sararea nya amang sanggeus kitu mah sagala rupana beres mah iti bisa digotong. Abdi ngan jalma teh muru ka tengah lemur ngalet-ngalet ngabandalet jika cika-cika eta cahaya-cahaya tina obor jeung senter teh lamun ditempo ti kajauhan mah kakocapkeun di imahna Pak Haji Aman. Ti saprak si Chandra lumpat ninggalkeun eta imah. Pak RT anu asalna mah cicing di imahna Pak Haji Aman nya kitu keneh jeung Den Surya teh caricing we narempokeun tapi teu wani jauh teu wani kaluar sabab tadi si Jantra nyarita cenah ieu Den Surya jeung Pak RT teh ulah tika arek kaluar ti imah. Tapi Pak RT teh ningali kadang warga geus loba kaluar mah manehna kedah carita, punten Den, dari amang mah kumaha deui atunya kewajiban ieu tuh gugahkeun we Pak Haji sareng oge Bu Haji tong waka sarare kitu jadi supaya naonnya katalingakeun bisa aya nanaon oge bisa silih belaan panginten pada Pak RT mah aya kewajiban panginten ieu kedah ningali itu pangobon karunya sareng diizin we ari warga-warga ngagimung cenah bisa aya picarioseun atawa salah sangka kitu nah cenah Pak RT mah teu aya kitu cenah kedal ucapna Pak RT teh. Nya abdi mah kitu-kitu sawios atuh tapi abdi bade ieu heula atuh Pak RT bade ngaguahkeun heula ama sareng ibu. Mangga sing enggal-enggal nya Den. Mun satuluy nama Den Surya teh koloyot asup kata tengahan arek ngetrokan ngabejaan kanu jadi sepuhna cenah arek digenteraan heula dihudangkeun tapi saacan oge manehanana asup atawa deket ka lawang pantok katingali Bu Haji geus cicing we di lawang pantok malahan mah Bu Haji nyarita aya naon Asep eta teh di luar teh menikah rame kitu gaya kitu ari ka Pak RT mah ngan Asep mah ulah ka mana-mana nya tong jauh-jauh sabab Bapak anjeun meureun bisi aya kunanaon jeung deui jika tadi masa sangadenge sora anu pika keungeun pika sieuneun Ibu dengan atos gugah tadi oke ibu matos gugah nya atau ari kitu mah abdi bade ngawartoskeun di ka Pak RT mangga sok hayo. Sanggeus kitu mah Den Surya teh nyamperkeun deui ka Pak RT ngabejakeun cenah beres dihudangkeun Bu Haji jeung Pak Hajina geus hararudang satuluyna Pak RT mah ngilu jeung kadang warga anu sejana ngilu kana neangan mah iti teh sababaraha waktu kaliwat aya kana sajamna katingali aleutan jalma-jalma geus ngadeketan deui imahna Mang Obon malahan mah katingali sanggeus sababaraha waktu mah Pak RT jeung si Jantra balik deui ka imah Den Surya bari nyaritakeun yen mah iti geus dipernahkeun geus disalinan malahan mah palebe jeung kadang warga nu sejenna ge aya anu teka ngenongan sagala rupa bisi cenah mah iti rek kabur deui. Nincak ka tengah peuting di imahna Pak Haji Aman ngariung we aya kana 5 urangna nyaeta Den Surya, Pak RT,
Si Jantra Pu Haji katut Pak Haji Aman ngariung di patengahan. Bari ngariung cai kopi katut lalawuhna kayaning belum sampe kulub sampe sepan sampe comro atawa misro jeung sajabana kadaharan anu pantas we di cadet waktu penting. Sanggeus rada lilang tina nyandetna Den Surya tuluy nyarita, punten ama sareng deui Chandra sareng Pak RT, abdi mah bade neraskeun heula ngaos sabab panginten di piwarang ku Pak Kiai oge kedah sapeuting jeput ayeuna bisi lami teuing ye sabab di henteu oge urang teh jadina teh henteu nuluy ye ngaosna power naonnya istilahna mah henteu cumpon kana syarat. Jadi abdi mah bade neraskeun wae kana ngaos sok we senjarong jonnya abdi bade ngaos heula kitu cenah cek Den Surya teh pamit arek nulikeun heula hanca pagaweanana narekahan Pak Haji kalawan ngaoskeun Al-Qur'an. Tangtu wae eta kahayang Den Surya teh teu aya nu ngalarang. Sanggeus sababaraha waktu kadenge deui Den Surya ngaoskeun kana Al-Qur'an. Pak RT nyarita, "Lo ieun Jantra, ari tadi teh anjeun teh kunaon? Tika bisa saperti kitu jeung jika nyaho aya anu bakal kejadian atawa kumaha tika wani ngalarang Pak RT jeung Den Surya ulah ka mana-mana ari anjeun teh kunaon karah?" Si Jantra ngajawab, "Kuring teh duka atunya Pak RT, da deh duka bakatku hayang nulungan maiti sugan atawa hariwang. Jadi kuring teh teu ujug-ujug tiasa nyarios kitu weh. Ari tadi anjeun nah nyaho kitu lumpat nama iti ka mana? Cenah mah anjeun ujug-ujug bisa ngudag gitu. Malah mah Mang Ubon arek nuduhkeun oge. Anu naonnya anjeun mah jiga anu geus nyaho. Mohon rada katingali we ngolebatna ka pengker bumi tuh ka belah ditu tuh." Ceuk si Jantra bae nunjukkeun arah ka arah imah tukangeun imahna Mang Obon. Pak Haji Aman kadenge ngiring nyarios, "Sabenerna mah Pak Haji oge loba ngarasa heran ngadenge carita-carita saperti kitu teh. Jeung deui ari anjeun aya kunaon kalakuan teh tika ngariwaskeun jeung ngaherankeun Jantra." Kitu cenah pananya Pak Haji. "Duka atunya kuring teh Pak Haji asa-asa kumaha kitunya duka atuh da abdi mah pokona mah niatna hoyong nulungan da emutan abdi teh panginten di bumina Mang Ombon mah teh sapertos di dieu sabab kapan di dieu oge Pak Haji pan teu damang ye dikemitan ku abdi sareng Pak RT sareng Den Surya ari-ari di ditu mah pan Mang Obon teh nyalira panginten tah abdi teh jadi ngiring hawatos kitu tah ka Mang Obon." Kitu kahartingan meureunnan kieu we meureunnan Pak RT ari cendak mah banguna. Aduh cindek nama kieu ceuk Pak Haji mah yen si Jantra teh meureun ngarasa hariwang jeung kaget tika meureunnan sabab geurewa saperti kitu tika kapokeun weh lain kapok teh lain mung deui nya kecapkeun tika wani marentah ka Pak RT jeung si Asep Surya kitu cenah ceuk Pak Haji teh. Lain gitu Pak Haji, tadi mah benten pison. Da jika lain si Jantra jeung sorot panonna ge beda. Nah anjeun teh kaasupan atawa kumaha? Teu sadar kitu anjeun teh Jantra. Kitu cenah ceuk Pak RT teh jiga nu kapapanyangan. Si Jantra kalawan teteg manehna ngajawab bari nyimutan kana perkara anu sanyana. Nah sanes kitu Pak RT bangun nama abdi teh sapertos anu tadi dicarioskeun ku Pak Haji kitu tah Pak RT. Jadi ngerasa kaget jadi punten bae jadi kumaha wantun kalau kami warang ka Pak RT sareng Aden Surya sapertos tadi punten we Pak RT nya. Gitu nyatunya meureun kumaha lah ngarada ge jalma anu reuwas jeung osok naonnya istilahna mah naon kitu bahasa kota mat panik kitu tanya tah kitu panginten tadi dah abdi teh sadar tapi nah kitu we lah pokona mah abdi teh hariwang lah ka Mang Obon kitu cenah ceuk si Jantra teh. Ti saprak peuting eta kaayaan mah iti maju ka jager malahan mah
Dina poe eta keneh Maite teh bisaeun kana diuk ditanya oge jadi sadar sakumaha sabiasana ngan cenah kaayaan awakna anu masih keneh naleseuh sabab meureun samemehna henteu anger kana dahar atawa daharna saeutik. Nya kitu deui kaayaan Pak Haji oge. Jiga anu maju ka cager malahan mah ayeuna mah Pak Haji menikah hayang jalan-jalan ka buruan hayang moyan sagala rupa. Kakocapkeun di lembur pentas si Barnas nyaritakeun aya halang cenah ka Den Cugala. Malahan mah ku si Barnas dipokeun we kaayaan Pak Haji anu ayeuna maju ka cager teh. Lain uluh anjeun Barnas euy. Apal ti saha eta? Si Pak Haji teh geus jiga cager deui. Nah, kapan kamari mah geuningan ngadenge-ngadenge ti kaparna kitu geringna. Atuh hanya kalamun kitu mah. Kana mingkin hese deui we yeuh kuring nyirian kana sawah teh. Ari anu kapan aku kuring sareng ngarungu pejak ti kuring nya ti lamur ti jalma-jalma nya kitu tah Den Cugala kitu Den. Cak pertos kitu we malahan mah cenah teh tatangina oge kitu tah tatanggana Pak Haji tah aya disebut cenah emak-emak teh poho deui ngamina mah tah saha tah nya. Asalna ge cenah gering cenah kos anu kasarumahan kitu cenah tah. Tapi na teuing kumaha tapi anu rame-rame nama aya budak jantra tah anakna si Aki Imin anu mun teu salah mah kuring teh rada apal tah kasih budak jantra mah si jantra tah anu pernah mangangonkeun doma anu juragan teh geuningan anu di PHP-keun ka manehanana dituna di ditu dipaparokeun di lemur pasisian gitu si budak jantra eta da mun teu lepat mah gitu tah gitu cenah ceuk si Barnas teh. Luluh eta aya si Barnas eta pan kaya si jantra seperti gitu tapi katingalina mah ku kaula teh ya si budak jantra teh kunaon naon maksudna teu boga kapangabisana naon duka atuh tapi eta teh cenah cek rame-rame da anu rame nama ngarungu kuring gitu tah si budak jantra eta teh anu pangheulana mangihan Maiti Maiti mun teu salah mah ngaranna teh anu gering tatanggana teh tah tuluy deui we di Pak Haji tah cenah tah mantuan ngaduakeun cenah tah kemit kitu keur waktu mantuan kemit cenah tah jadina weh si Maiti eta jadi kitu tah jadi si budak jantra eta teh ngilu manglulungankeun tah budak eta anu pangheulana mangihan teh tah tidinya mah geus kasarumahan anu ti kalumpat eta mah tah si emak teh cager we tah malahan mah geuningan cenah teh Pak Hajina oge jadi ngiluan cager. Nah kuring mah hayang nyaritakeun oge kaayaan Pak Haji anjeun kalakah ngomong-ngomong masalah tatanggana si Maiti teh nyaho teh nyamung anjeun mah ieu Pak Haji ieu kuring mah anu ditanyakeun age maksud teh Pak Haji ngan kuring teh nguatkeun jalmi anu aya kasurupan oge tatanggina kitu tah tika bisa cager deui nah kudu hubunganana teu ieu mah nyarioskeun hungkul aden anjeun mah euy. Dina hate Raden Cugala manehna mikir yen cenah kudu aya tarekah anu sejen supaya ieu taneuh anu dicirian ku manehanana teh beunang bisa dijual daekeun dijual ku Pak Haji Aman teh ka manehanana. Aduh ieu kuring mingkin kabita kana eta taneuh jeung deui eta kasawat panyakitna Haji Aman teh kalakah bisa cager saperti kitu. Da pantasna mah ulah waka cager tika daekeun ubar aber manehanana tika beak hartana tapi lamun nganalkeun panyakit mah cukup sabab hartana oge kaasup loba kudu boga tarekah sejen ieu aduh kumaha kasaha carana ieu nya jeung kumaha mindang saraya kuring euy aya ingat ayeuna kaboga babapaan babapaan teh istilah di Bandung eta mah meureunan nya tapi lamun teu istilah di kuring mah meureunan tah
jalma anu bisa diajakan dipenta pamuntangan. Wah, kukula arek di tepungan wae gitu eta si aki tehnya. Gitu cara nama bangun nama sugan ayalah bong bolongan da kuring teh lain sekali dua kali karena perkara nu kieu teh pasti ayalah bong bolongan gitu cenah pikirna iya juragan juga lah teh. Dina poe isukna dan juga lah geus ogogorwan we kasih Barnas cenah si Barnas kudu nungguan imahna malahan mah bisi manehanana balik penting si Barnas kudu sadia atawa daek nungguan ngenongan eta imah. Nah cenah make kitu sabab iya dan juga lah teh cenah aya perlu rek init-initan bisi rada lila sanggeus sagala rupana beres mah dan juga lah teh kencring weh indit ninggalkeun imahna ninggalkeun lemurna. Bobohan make kendaraan lumampah sakitu jauhna kumanehanana bisa kasorang kalawan waktu anu cukup singkat. Lebahan waktu pacat sawen si Barnas umpuntennya dan juga lah geus nepi weh kalebahan lemur anu dituju kumanehanana wewengkon katelana teh Gunung Demit. Hiji wewengkon atawa tempat anu cukup jauh di jalan raya malahan mah tisaprakna manehna ngagunakeun kendaraan teh manehna kudu leumpang deui kana aya sajam nama cukup jauh sabab netek nanyak nguru ka ponclot gunung. Aya ku kabeneran jeung deui sok kitu we kabiasaanana si jalma anu arek di tepungan kuden juga lah di gunung Demit teh nyampak aya keur di imah malahan mah sanggeus ieu dua jalma patanya jeung deui ngareureuhkeun kana kacape ieu juragan juga lah teh satuluyna si Aki nyarita. Aduh Aden, ngoni Aden tanya ngosong kaciri gagah jeung montok senang hirup teh Aden. Alhamdulillah ki palang. Tapi kieu kuring teh ai palebah dina ka sehat ujung genahna hate mah genah sagala rupa anu dipikahayang nyampak ujung jadi kacumponan atawa laksana. Ariku harta mah sagala rupana ge bisa kabuli ujung bisa ka naon istilah mah kalaksanakeun kitu tah. Tapi aya perkara deui anu hese dilaksanakeunana kalawan harta. Aya naon ieu teh? Perkara tanu ti Haji Aman teh ya Aki euy. Aduh kuring teh keukeuk kabita kana eta tanu. Tapi ieu si Haji Aman teh jiga moal nu rek ngajual malahan mah bangunna mah tarekah nu ceuk Aki teh teu katempo kamari mah aya katempo tah tika gering segala rupa ieu si Pak Haji Aman teh. Tapi ayeuna mah kalaka jiga anu cenah ngadenge teh sehat-sehat deui kumaha atuh ieu teh Ki? Ngos kaimplang ku Aki oge. Perkara anu aya rek ditepungkeun ka Aki atawa dibejakeun ka Aki. Sabab ku Aki oge karasa yen tarekah Aki aya ngakalan ieu si Haji Aman teh teu boboro atawa teu gampang dilaksanakeunana. Tapi denge ieu ku anjeun ari perkara taneuh mah eta nomor 3 atawa bisa dinomor 2keun. Anu kudu dipikiran ku anjeun mah ayeuna kumaha anjeun bisa namahan kana kabungah jeung harta anjeun. Tapi aya syaratna anu ku anjeun dicumponan jeung ari perkara taneuh mah ceuk Aki mah bisa diteangan nu sejen eta meureun ku Haji Aman teu dijual oge kitu lain. Jeung deui akhir baring ge pasti lamun enggeus harta anjeun namahan mah bisa dibeli ku anjeun rek sakumaha wae hargana. Aki lain perkara duitna tapi perkarana teh dijual wae tah ku si Haji Aman kitu Ki. Ngarti Aki oge. Tapi cek Aki oge Aki menta syarat ti anjeun jang nyumponan kana eta kahayang anjeun. Jadi ku syarat ieu anjeun boga 2 kauntungan
kahiji bisa namahan harta, kaduana anjon oge bisa babari lamun teh mah eta hayang ngahayangkeun taneuh teh. Waktosna parantos sekap mah kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengeunana? Mangganya diantos wae, disaksikan wae, diputer wae tah dina video-video salajengna. Wilujeng patepang deui.